أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nomor kahiji jelema teh cinta dunia, ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia, embung pepegatan jeung dunia. Aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah, dipake dikumbah dielap, dipake dikumbah dielap ku resep-resepna. Aya hujan saeutik ge kajen lempang, motor teh dipake. Kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol teuing guru mere nasehatna anak-anak sekalian, karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya. Nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor. Jadi berarti kajen suku mah blok ge. Teh guru kos kitu guru baheula. Karena kampung kan di dia, udah nanti cucinya di sono, jadi nanti ya. Eta kan kos lu bener padahal salah. Atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal. Kunaon ai dampal kacucuk ge kajeun. Berarti kan resepan kene ka sepatu eta. Bandingkeun ka dampal. Anu bloon deui mah deui, urang lamun boga sapeda, haju jalanna blok, sapeda dipagul. Tanyakeun ka Haji Pendi, bloon tanyana. Bakal lama dipanggul sepeda gue blok ya kan. Eta resep jasa ka sepeda. Masya Allah, pugu sepeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun. Aya blok setik dipanggul sepeda. Eta kebaheula keur kula leutik kula ge seserian we ji teu tarolol amat. Pan aing dibonceng dungdung nama aing kotor bae. Eta tolol baheula. Pemikiran kakarak datang kadinya baheula. Aju cakolot teh ade sarua bae, ulah ka dipake aju. Ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae. Minyak tanahan bae ulah kotor teuing. Ih, karena itu tah. Nah, cinta jasa ka sepeda, cinta jasa ka motor sehingga boro-boro deuk diinjeumkeun ka batur pugunyana ge blok saeutik teu make. Nah, iya nu kasieun ke lamun motorna leungit teh nu maling kana nyana molotot bae teu kicep-kicep stress. Eta akibat cinta. Geus tambah cinta materi tamanya urusan sepeda, urusan motor, urusan mobil loba jelema anu dipake ka resepna kemudian leungit jadi stres ambalaya. Mantak di pesantren Grogol loba asa nu stres. Aya pesantren di Grogol. Nah, kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masya Allah, menang ngarayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia embal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar, pahara jasa. Tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. 1.000.000 bintang di langit satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah. Akhirnya langsung nyana daekeun. Ku terima cintamu, masya Allah, bahagia jasa pohar. Ya Allah, akan kujaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu. Di tengah matahari yang ereng-erengan.
Masya Allah Karim. Akhirna lalakina menyintai kawewe dawan aga kitu kene geus saling menyintai tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun pindah cintana kanu sejen tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa eta bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohar. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirna mesantren ka Grogol. Nomor kedua, orang terlalu cinta karena roh sehingga ulaheun ku diri orang roh keluar ti awak orang. Dengan perang resikona roh keluar. Ku cinta-cintana orang ke awak orang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak orang. Tidak perang embung hook ka roh. Ieu teh perintah Allah, kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah. Perang sia. Ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah. Anu ngarohan awak sia Allah, nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah, sagakeun sadaya-daya ka Allah. Tah kakarak perang mantep pos gitu. Tanpa aya motif naon hiji Allah. Mana di ka mana? Perang. Dekaulnya lillahi kalimatillah. Kalimatullah hiyal ulya, hiji sabilillah. Beres. Atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu. Perang teh ngeunaheun jasa. Heuy, perang mah siapa ya? Tuh ka aja nu mere roh ge aing. Allah. Jadi cabut ge ku Allah, atuh ge dibere surga ku Allah, mantep geus. Kan ngeunaheun hampang perasaan eta. Ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang. Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah. Hei, tak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah, tuturkeun Rasul Allah, puasa Rajab sia sunnah teh. Ain wajib nama Ramadan. Ku hook-hookna ka awak, roh besi coplok, isu keneh geus 2 piring wudu. Boro-boro perang sia. Ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero. Emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi. Ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing. Sia. Aju kunaon eta atuh teh naon? Titah puasa Ramadan, titah puasa Rajab. Sunah. Duh. Hook jasa ka awak besi roh copot. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi zawi rahimi. Hei para mukminun di mana bae ayana anjeun makapan sabeungkeut dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabeungkeutan dulur berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudaralah. Jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara. Di Aceh wih masih dulur. Anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura
eta ge sarua dulur di Malaysia, dulur di Thailand, dulur di RRC, dulur urang gene di Walanda ge dulur, di Emrik dulur sarua geus puguhun waya di Arab mah teman dulurna ge dulurna pisan di Baghdad, Turki, Pakistan, India sarua nih sarua dulu dibengket ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kunaon haju ku ari pasaliyah Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur. Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur. Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huruf teh kos lain dulur, padahal mah beungketanana sarua la ilaha illallah. Nu mantap kos lain dulur lantaran aya nu dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan. Sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan, hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana. Nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto, NU teu pernah dibere. Kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah. Akhirnya dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas. Nah tina kepentingan etalah akhirnya Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis, padahal mah beungketanana la ilaha illallah. Tuh datang ka kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara, posisi Muhammadiyah sabaraha di negara, di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara, ujug-ujug aya di laluhur bae. Beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI, padahal beungketanana la ilaha illallah. Terjadilah guari berbagai partai nyen PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB, eta teh NU la ilaha illallah aya FAN eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan teh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi. Tuh dengan kepentingan etala beungketan la ilaha illallah pudar, sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah, supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang. Akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji, padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah. Nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji, padahal mah la ilaha illallah. Tah kadege ku ceuli sia karitu tadi luhur tolol. Ka mana tah beungkeutan la ilaha illallah na? Dina Al-Quran mah ya ayyuhalladzina amanu, beungkeutan la ilaha illallah naku kepentingan dunia, hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis tisan main serang-serangan, padahal mah kursi embol-embolan mah atuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai atuh nya nyaho blon. Seperti etalah sampai ira wallahu alam urang dek nuturkeun ka modal kos karena ditu
dengekeun ku Cilisia kepentingan anu dia tonjolkeun dikirahan hijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket ka Surabaya ka Sumatera neuk meuli geus meuli tiket ka Jawa Tengah lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya aturan. Kita sebagai rakyat yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita. Tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan-kepentingan masing-masing di organisasi dan di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge ku Cilisia. Kos gitu hanya kepentingan kursi ngembol atau meli bae balik deh kan tadi aya organisasi Islam naon bae ge moal diling selantaran besi kaserang kepentinganana geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajeun ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet jangan nangtukeun perbut kedudukan seperti itulah negara padahal NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari ulah sok milu-milu urusan negara lain berarti teu milu teh haju leupas lain tetapi jadi penasehatna ulah sok haju hayang cicing di dinya. Tapi kuari mamarilu di PKB orang NU nu di NU orang PKB anu diuk di DPR orang PKB bahkan nu jadi menteri orang PKB orang NU ieu si kumaha ngepuyeng ka sia kitu keneh Muhammadiyah nu di organisasina si eta nu di DPR na si eta ajo nu di partai na ge si eta ieu kumaha lalakonna. Maka wajarlah lamun pasalia seperti itulah Indonesia teu bisa ngahiji torojol hate idek yeun khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU kitu keneh Islam khurujna naonan cenah eta teh nya dakwah teh model kos galari itu nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid masa Islam harus begitu dakwahnya teu bare terus Islam jeung Islam teh bercokol tinggal Kristen bengenaheun cakaritanu inilah makanan gue mentakaritanu masuk ka NU kasih uang terimalah oleh NU kasih Muhammadiyah terimalah oleh Muhammadiyah dikasihlah ke pesantren modern diterimalah emang lagi nungguin ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut cium tangan goblok makanan kafir seperti itulah ieu mah ngomong urang pada urang na bae engke ente di ditu ngomong kieu deui ke di ditu ngomong kieu deui kanyahoan dah ku kabehan mentek beungeut organisasi teh kararas beungeutna dong horeng hatena mah bopeng urang hese nuturkeun jakarasa ku urang seperti eta lah eta kakarak di organisasi komo di partai mejeuna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah menit milu orang ngadugos ka ditu bohong sia moal-moal ge di hareupeun aing pugu sia nu pangheulaan ulah sok cilak-cilak ka gigir maksudna kumaha Masya Allah karim Islam makalbun yang lir tebeja jeung adegan imah ya syudu baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji kuatan nu hiji di urang nyen imah mimiti nyen pondasi lah diukur pondasi ge ieu urang deuk nyen imah teh di tingkat apa henteu lamun henteu di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk tapi lamun deuk di tingkat bae kudu make ceker kotok kieu lah sih masuk ayam-ayaman
tingkat gendek sabaraha tingkat ieu teh satingkat 2 tingkat 3 tingkat lantai nenek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur silakan. Setelah dibangun pondasi naik kuari besi tuluy dipasang tuluy pangrari pangrari curcar cor kemudian langsung kuda-kuda tuluy pasang dan lain sebagainya ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui beuh mun eueuh tihangan rubuh ta imah tihang nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang pangrari selum udah sok ngomong sih mah teh naon tuh ayo ukuran gatukan lain-lain tergantung lantai-lantaina kudu sadar urang teh jadi pondasi apakah jadi selub apakah jadi tihang apakah urang teh jadi panglari apakah jadi kuda-kuda atau jadi kaso jadi reng kudu sadar urang hirup apakah urang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna lisbang makan gunana pamantes doang jatuh pakai lisbang ge naon teu bantak naon imah teu pake lisbang teu bantak naon tapi eta kan lamun teu dilisbangan kan teu pantes nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus nya nama kahujanan kaanginan ge keropok kebal-kebal manya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung gitulah Islam gitulah agama percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du NU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atuh keun bae hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keuneunaheunkan urang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haji pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Ya karim. Dibengket urang ku la ilaha illallah. Nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq. NU milu sanajan pimpinan mangga ulah Muhammadiyah milu HTI milu khuruj milu kabeh milu dibuka baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Qur'an mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheuh. Nu tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul. Oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba. Waduh Masya Allah terbang marawis ayah tuh di situ. Mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep tak tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang kos kitu tah
Tama sabodoh, tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep. Haju katuar tante cenah. Engke katuar tante bakal. Emang bakal hasil aya. Insyaallah. Sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia. Percaya. Deuleutkeun. Lamun nyana henteu kategor kiamat. Cenah pan kiai perang. Aju kiai gua aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula. Aduh. Ya Allah. Aduh aing jaon jak naon boga murid atuh. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Aduh kiai kumaha ya tuh tenang. Bo manya kudu ninggalku. Itu hizib geus dipuasan. Nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana. Maksudna ngopi bareng. Ya Allah ya Rabbi makeur carita tah. Satu suara. Nah hiji urang kan mengamati urang. Polisi anu tadi sangar ge make kopiah haji. Make sorbannya sarua bae. Sabodoh tah mendek motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih. Cenah diinstruksikan ieu mah beusi katembak urusan nyana. Tapi satu suara, polisi ge diambungeun paeh. Darua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu, sanajan ku nyamke nyom doang. Kos sungut nini nu teu nyahona naon teh. Ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh Nabi salam. Lamun niup priwit mah jago nya. Siapa teu nyaho kan lamun pit hiji naon mun tet naon siapa teu nyaho. Aing nyaho. Pan keur pernah jadi KM aing di SD. Aduh. Siapa teu nyaho pritna, ya Allah ya Rabbi. Nah, instruksi perang. Tuturkeun turut Allah jeung Rasul. Kadek ketika Allah nggak instruksikan perang merangan kafir, atiullaha wa rasul. Wasian. Tapi ternyata horenganan manusia teh sieun tita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi. Di zaman sahabat kita sararieun lantaran pimpinanna para sahabat, di zaman tabiin teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanna tabiin barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanna motifna geus lain. Kumaha pimpinan pana tuh sagala rupa ge. Kumaha pimpinanna tegas, jelas, lilu. Cara kamari Panglima Gatot kan jelas. Urang teh terangkat perasaan urang. Teh layak jadi presiden Gatot, Masya Allah. Teh jahona naon urang mah tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana, tapi urusan buagahna ieu mah. Tapi urang teresep jasa kasih eta. Ieu mah teh urusan politik teh urusan nyana. Si Tito itu orang teresep eta kajian kumaha ge. Ye cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodoh kumaha sia. Ngan di mata masyarakat sia jorek kitu bae geus. Ini sakitu teresep. Walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi urang makan teu nyaho, nu nyaho kadeuleuna doang. Nu kadeuleu kurang seperti gitu. Urang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae. Atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunaheunana ieu urang. Can kanyahoan kenapa jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun. Ya urang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus, jalan cai ngalolocor ulah mararangpet. Pembangunan supaya jelas, birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis mah kamari teu jelas. Kan gitu kan urang hayang jelas kan. Nah, tinggal ditanya, ieu bupati urang kuari jelas apa henteu ku basia. Engke kaharep dadek dipilih deui pan teh aing mah ku basia. Namun sia mere duit ka aing hayu.
karasa kurang dah di dia kapicung bae kudu aya sajam lantaran jalanna bade dog jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ka Bapak Bupati Zaki tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun terserah hayang kapilih deui perakan ka kusia jalan mun engke awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara pemilihna memilih bupati sa Indonesia ku aing digerakeun kabeh bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong atuh ngeunahna aja punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat dek diturunkeun cenah jabatanna mangga mantak wani ge aing hese nurunkeun nyana jabatan teu boga naon teu boga aing mah bisa nurunkeun nyana aduh ieu ngaji ka mana cenah kiai emang Rajab mah kieu bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya lah instruksi perang semangat baheula tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh naon sebab aya kanyaah kalebar kahoo anu dimotori ku cinta nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol teuing guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge teh guru kos kitu guru baheula karena kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono cenah teh eta kan kos nu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon ai dampal ka cucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipagul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana di baheula mah dipanggul sepeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sepeda masyaallah pugu sepeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipanggul sepeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seuseurean we ji teu tarolol amat tan aing dibonceng dungdung mah aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakarak datang kadinya baheula aju cakolot teh ade sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karena itu tah nah cinta jasa ka sepeda cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok setik teu make. Nah iya nu kasieun ke lamun motorna leungit nu maling kana nyana molotot bete kicep-kicep sutrais eta akibat cinta geus tambah cinta materi tamanya urusan sepeda urusan motor urusan mobil loba jelema anu dipake karesepna kemudian leungit jadi stres ambalaya mantak di pesantren Grogol loba asa nu stres aya pesantren di Grogol nah kuari maya jelema cinta jasa ka awewe masyaallah menang ngarayu-rayu nyana tidak ada duanya engkau di dunia mbal sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar
Pohara jasa. Tetap akan ku kejar kau, walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. 1.000.000 bintang di langit, satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah. Akhirnya langsung nyanadaikeun. Ku terima cintamu. Masya Allah. Bahagia jasa pohara. Ya Allah. Akan kujaga engkau, jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata. Akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu, lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, Karim. Akhirna lalakina menyintai kawewe dawan aga kitu kene geus saling menyintai, tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui, padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun. Pindah cintana kanu sejen, tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan, tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku, hingga terbuka hati-hatiku, pintu hatiku. Oh, pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirna mesantren ka Grogol. Pesantren ka Grogol akibat cinta, kemudian putus cintana ka Grogol. Cinta motor putus motorna, grogol bagianana. Cinta mobil putus mobilna, grogol bagianana. Cinta wanita putus jeung dipake ka cintana, grogol bagianana. Mesantren ngana di Grogol. Impus. Tuh. Nu mantak cek Gusti Allah, hei, ati Allah, nurut maneh ka Allah wa Rasul jeung Rasul. Sia boga harta turut, awas ya, ulah maka perang heulanan, zakat. Aing mere kasia usaha maju, aing nyaho harta sia. Ku ari geus sani sok, ati Allah wa Rasul. Allah ngainstruksikeun zakat. Ayo. Nurut sia ka Allah wala tawallau. Ayo. Ulah ngabalieur sia. Karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat. Gitu ke? Mobil angkot baloba tapi can kabeja ngazakat. Beuh, perusahaan mah tuh di anu nu aing, tuh di anu nu aing, can kabeja ngazakat. Ieu sia pancak Allah ge, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul. Boro-boro titah perang, titah pepegatan jeung dunia bae ge, zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia. Bangkawarah. Tata ketangga zakat baik hese. Kuari masing hadan sia teh kapan geus jadi miliuder, geus jadi hartawan jutawan. Nang aing teh cek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid, tuh urusaneun sia fakir miskin, tuh urusaneun sia yatim piatu, tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim. Pegatkeun ku sia karesep sia, sok kadinyakeun. Boro-boro kadinya zakat ge henteu. Atiullah wa rasulah. Ulah pake ngadalilan anu beda puasa, beda lebaran. Ieu dalilna waduh logor teuing atuh. Dalil mah kudu kos kopeah. Kopeahna nomor 5, kudu make kopeahna nomor 5. Ulah kopeah nomor 5 make nomor 25. Mata kaya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul. Heuy cenah kiai. Can didenge ku aing mah.
keterukeun dalil sia nu bener heulana kulogor amat sih ngadalil je teu kula mah denge bae kiai anu enggak kaki uci cenah tak kiriman tah ati Allah ar Rasul ya henteu tah mah ETK tah kos kitu mah dianggap lang bae ngaji deui atuh sia je perang sana wah ngan atuh sombong mah cuma bubuk sombong kadang ikut selisia sombong deh mantep deh nu bener nggak dalil lah tuh kalau make dalil eta ji logor tau batu ieu bajang kabeh tak kadi cara tuh tempelkeun bae kan bisa kitu aya khususon ila ruhi Haji Sufyan aya atiullaha wa rasulah coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat kuari urang asup ka toriko satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia piceun cinta dunia deuk manggihan Allah ulah kahalangan ku motor ku mobil ku perusahaan kunaon emang kudu dipiceun eta mah fana eueuh nanaonan wujud bainal adamain adam eueuh nanaonan singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu ulah cinta dunia panjang makhluk eueuh-eueuhkeun ati Allah wa rasulah tuturkeun Allah turut Allah sok lagi kakara di dinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pake di tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun dia saya majelis tah padahal jelema mah pondok pesantren tah tuh nanaonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hate aing mah nanaon karak Allah ningalikeun ja bener sia beres nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang embung hook ka roh ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah perang sia ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah kakarak perang mantep kos gitu tanpa aya motif nana hiji Allah mana di kemana perang dekau dia lai kalimatillah kalimatullahi hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya tuh aja nya nu mere roh ge aing Allah haji cabut ge ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei cak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wudu boro-boro perang sia ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi ji emang kieu neuleuh atuh neuleuh aing sia aju kunaon eta atuh teh naon titah puasa Ramadan titah puasa Rajab sunah duh hook jasa ka awak besi roh coplok kakarake titah kos kitu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu nu iman geras inna rurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah ayo hudang penting tahajud hayu hudang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa
Hudang. Duh, tadi sekarang jam 12. Iya hudang jam hiji karak sajem. Asana aing isu kering. Lah hok jasa ka awak roh besi coplok. Lain kaca aing benerkeun angga. Dikepruk-kepruk, dipluk. Malah mah ditambahan hiji tolol teh coba. Ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3. Hebat ah, pikiranna mah jam 3, hebat. Aja lu bareng semprot heula langsung ngees ke jam 3. Udang kotok kok di sisi mah. Kok ji. Kok mah isuk-isuk. Ya bener orang isuk-isuk. Sial aing boro-boro tahajud. Subuh ge horeng kabablasan. Beungeut sia ta kos karar itu. Atiullah wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah bae heulanan ye. Nah, lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh. Embung, encan titah perang. Kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok kurang. Embung gering setik. Embung besi sales mah. Embung besi gering. Teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak. Padahal mah di hook ge wawayah modar bae sia. Paeh sia ka jeung gua. Hook biasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok. Geuraan bawa ku sia impus abah impus. Bawa duit tambah PPJS. Bah, telok diurusan BPJS ku pemerintah. Atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah. Besi kaburu kaluar roh. Ih, asa deuk ngangkat-ngangkat bae. Bawa abah. Marahnya nah. Tah dibere muriang teh ya. Besi coplok roh. Hook biasa berarti ka awak. Ngarah ka anakna. Wayah paeh. Tapi lamun urang geus nurut maka Allah. Ih, tentrem bae paeh tuh. Jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang. Ulah wakat tita perang nyoplokkeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna. Ulah wakat heulanan tah nyoplokkeun dunia bae heula. Zakat. Ya Allah ya Rabbi, abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokkeun ieu hak batur du fakir miskin. Tegeuleuh teu balik demi nurut ka Allah jeung Rasulna taat fakir miskin. Bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin. Abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu. Mantap jasa teh kadangena. Itu kenaon teh kiai? Eta keur ngabangun masjid. Masyaallah. Butuh sabaraha kiai? Gitu teh sababarana mah teu babae deuleuhanan. Di imah aya 2 miliar cukup teh kiai. Keke aing asa muringak bulu ye. Lain punduk bae nu handap ge ara muringgak ieu. Beneran kulit gue ya tah kita. Nah, perintah Allah ati Allah wa rasulah. Abdi nyoplok-nyoplokkeun dunia geus teh hook tah pake syiar agama Allah. Karak ati Allah wa rasulah. Eta nu kos kitu layak dibawa perang. Layak dibawa perang. Ari model kos kieu. Ulah perang. Ulah perang diajak demo bae kemajer entuh. Cenah boga pencap bae. Haji Muhammad moal ngan deuk bejak nya nyeun buras mah. Masa nyeun buras. Biasa teh sae nyumbang. Beres geus. Bawa ka Jakarta. Biasa aya kene. Irahanya demo deui paling untung. Aduh. Tama kos jelema pidato mawa supirna gagah. Barang dek balik pajar kiaina supir teh. Jadi amplop jang kiai dibikeun ka supir. Jang kiai leutik. Jang kiai mangan 300 supir ieu. Ai jang kiaina mah 3 juta 4 juta. Baru datang ka imah kan kiaina muka. Wah, kajeun kumaha salah. Hili kajeun kumaha. Nanyakeun ka supir kan teu etis. Masa si kiai nanyakeun ka supir. Hayang kanyahoana kumaha ye? Undang 2 poe supirna ngomong deui kiai, undangan deui ira deui. Geus kajawab geus kajawab. Kajawab geus ku aing. Aduh, supir nanyakeun undangan deui bangun sumingrah teh kitu.
Geus kajawab geus berarti sia ieu. Kayak aing mah bebeda tuh sia. Jadi teu kudu ngomong teu kudu, ku nanyakeun bae tah kos Haji Pendi nanyakeun demo deui sumingrah ka harti geus. Geus teu kudu ngomong geus ka harti, asal nanyakeun ira demo deui. Bangun kekerot teh gitu. Eta kos supir nu tadi iraha sih undangan deui. Abdi siap geus ka harti geus. Berarti salah mere ka jeung ngomong. Ih ngaji datang ka mana sih nu sebenarnya? Ati'allah wa rasulah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul. Sok dimimiti instruksi perang ulah hook ka harta ulah hook ka nyawa motifna kalimatullahi hiyal ulya. Kabladiana training heula urang coba tita puasa Rajab memeh Ramadan hook henteu ka nyawa besik coplok bladiana eta heula sedekah sunah hook henteu besi coplok kabladi tunakeun nu fardu nu wajib lamun geus dengan ikhlas jeung ridho inget ka ayat atiullah wa rasulah tah ngeunah dititahna ge wala tawallaw turidwan ulah ngabalieun aranjeun kabeh ti Rasulullah dengan cara bimukhalafati amri kunyulayan kana parentah Rasul asal nurut ka Rasul nurut ka Allah wa antum tasma'un padahal aranjeun kabeh ngadenge ka Al-Qur'an ngadenge ka pituah-pituah karena nasihat tapi tetep bae ngabalir training kuari matita nusarana cek Kangjeng Rasul hei ulah barang beli 2 akad sebab cek Kangjeng Nabi nahan Nabi an safqataini nyegah Kangjeng Nabi tina jual beli 2 akad 2 akad teh loba motifna diantara namun cash mah 10 juta lamun kredit mah 20 juta dilarang ku Kangjeng Nabi riba sok geura hayo tuturkeun Nabi tetep bae meuli motor kredit jangan ngaji ka Cilongok mentak sorana ge ku aing kadenge lain durut kredit eta motor teh berat ka hareup motor berat ka hareup mobil berat ka hareup teu meunang 3 bulan teu dicumponan berat ka hareup ai maju ka hareup ai berat ka hareup beungeut sia dan lain-lain sebagainya ulah ansop kotain ambalaya mun dijabarkeun malomba jasa urang beli motor di dealer tetapi urang teu bisa langsung ka dealer kudu melalui leasing langsung ka bank urang jual belina jeung dealer tapi aya orang ketiga bank teu bisa teu melalui bank berarti bank teh eta teh hayang untung di antara nu 2 jual beli nu meuli jeung nu ngajual padahal lamun langsung meuli ka dealer nama cukup 15 juta lantaran melalui bank jadi 20 juta nahan Nabi an safqatain karasa ku sia di akhirat bakal dibeulung sia ji emang kumaha kitu cenah aya kiai itu nu ngahalalkeun aya dalilna pantogeun kiai kos kitu pantogeun geus ulah make ngadu dalil ulah cekel huluna ieu tihang dreg caknya ieu golan nabi ye tihang ye golan nabi ye jeger ge atuh beulah hulu aing daripada dikanarakakeun sia jeger beres ieu ulah ngomong jai lah ieu cedak aya jamul jawamean legleg sia jamul jawame teu bisa sanajan masalah mukhalafah ikhtilaf mu'tamadna tetep hal jih teu kumaha atuh aturan-aturan kuari kos karan itu deh kumaha urang melalui na kos kitu bae
dibuat sedemikian ku Yahudi supaya milu ke urusan riba. Sok murnikeun moal kebal urang para rae. Moal kebal urang para kaum nunggu suisan malah. Geus tah mah teu kudu ngitung bulan jeung minggu. Dan lain-lain sebagainya. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Rasul padahal manjeun teh geus ngadenge ka Al-Qur'an. Tiba heula ge urang geus ngadenge eta bunga bang teh haram tapi kunaon maneh ngabalieur euy. Wala tawallaw anhu. Ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh hiberan. Heuh taki haji. Heuh cak Kangjeng Nabi. Lu kemana mah sering tapi terus bae make duit bang. Heuh cak Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi bisa eueuh nya deui sarua. Euy eta mah bahasa putat eueuh. Sarua. Tuh. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Urang geus ngadenge ku ari dua akad haram riba tapi tetep bae urang ngabalieur ti Kangjeng Nabi deuk iraha ati Allah wa Rasulullah. Deuk kumaha? Ayo. Sia deuk datang ka mana? Berbeda puasa mah beuh datang ka ku ari teu daek sasalaman tolol dah coba. Aing ngridit mah terus gedean mana jeung ngridit. Ya Allah, geus urusan ibadah geus urang plong-plongkeun kumaha. Nyararana bae geus kumaha jan deuk ka Allah ieu sarua pagobogo dalilna tah riba urusan gusia. Ati Allah Rasulullah. Urusan da gusia. Wah, ki uci mah teu nyahoeun bae. Aing nyaho dalilna ambalayah di aing. Tantogeun. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Gara-gara nama kiai hayang boga kedudukan aya di partai pangbahaskeun cak pemerintah ta urusan eta batur ngaharam-haram coba ku sia halalkeun ke sia ku aing dibere kedudukan atawa sia ku aing ge dibere duit ajunya naneangan kitabna nu haram jadi halal tah kiai partai mantap ku Allah teu dibere berkah ge cabut ku Allah keberkahan ilmuna walah wahuluh nyanana marah bae nu aya suzon bae ka batur nyana geus teu kapake lantaran kapakena ku itu ku itu geus teu kapake ku masyarakat geus henteu tinggal nyana bae mamarahan bae nyakelan kokoprak bae paling ngoprak kan naon kotok ulah kitu cenah kiai aing deuk kitu bae aing mah nu geus banggeus maksudna sieun encan sing hade kitu maksudna wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ngadenge Quran tapi sia ngadenge tenggalingsi ngadenge pitutur beuh kipu doli mah diondang deui tapi teu didengekeun ku nyana horeng kiaina ge kitu ieu wa antum tasma'un Quran wal mawa'iz wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ulah raya lanjeun kabekos jelema-jelema nu ngomong nama di hareupeun Kangjeng Nabi sami'na ai kudu nama wa ata'na ai ma wa hum la yasma'un di hareup ngomong sami'na padahal mah teu pernah ngadengekeun si mata damburin wa ti'adin jadi sarua jeung samina wa asaina di hareupeun mah sumuhun kaluar bae ti hareupeun Kangjeng Nabi tidak di hareupeun kiai manun muhun geus kaluar bae ti kiai tidak ieu ulah kos kitu loba tak kos kitu emang saha eta kieu nu kos kitu wa humal munafiqun awil musyrikun eta teh jelema munafik jeung jelema musyrik
karari itu di payunan Kangjeng Nabi mah sami'na, tapi geus kaluar ti Kangjeng Nabi mah asoina wala tasma'un, tengah denge. Musyrikun ge di harapan Kangjeng Nabi mah sami'na, geus kaluar berarti Kangjeng asoina. Tuh ulah keur baheula bae ja Kangjeng Nabi mah teu maot. Urang tekadkeun Kangjeng Nabi mah teu maot, apaleun Kangjeng Nabi mah urang kuari keur kukumpulan di dieu emang Kangjeng Nabi teh apaleun ningalieun. Geus satu urang teh kudu sami'na wa ata'na, ati'ullah wa rasul. Nurut abdi, nguping abdi, abdi bade nurut. Sakumaha nu diutarakeun ku Gusti Allah melalui Al-Qur'an dijabarkeun. Oh, horenganan riba teh kos kitu haram, abdi ngadenge, abdi bade nurut. Nu enggeus ku abdi bade dicoplok-coplokkeun, moal di deui abdi bebersih. Oh, bener cak Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na. Oh, tita ngazakat, deuk abdi ngazakat sami'na wa ata'na. Oh, abdi deuk demi syiar tuh masjid sami'na wa ata'na. Perang siap sami'na wa ata'na. Cak Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun innallaha ma'ana ka Sidina Abu Bakar, naon bedana ku ari ge? Cak Kangjeng Nabi, sarua maneh teh bareng jeung kaula. Innallaha ma'ana. Kula bareng jeung anjeun, Allah bareng jeung anjeun. Maneh duaan, Allah katiluan. Maneh tiluan, Allah kaopat. Maneh sapuluhan, Allah ka 11. Maneh sarebuan, Allah ka 1000 hijina. Dina harti terus-terusan Allah bareng jeung urang kanyahoan, jeung rahmatna, jeung bantuanana. Kok cenah urang elehan bae motifna henteu kalimatullahi hiyal ulya lain sabilillah. Naon atuh? Sabilil kursi wa sabilil jabatan. Atau geus sabilil kursi wa sabilil jabatan enggeus. Cak Allah leupas atuh ti aturan aing. Allah kumaha sia nafsu sia tah mah kos kitu. Allah gua sia sok mantak pas ini lah Muhammadiyah NU pas ini HTI pas ini dan lain-lain sebagainya pas ini sebab naon nu masinikeun naon aya bae meureun nu bener nama buah HTI buah NU buah ting Muhammadiyah buah Khuruj buah FPI dan lain sebagainya ngan pas ini masinikeun sabilil kursi wasabilil jabatan wasabilil ujung-ujungna mah cenah kieu sabilil duit eta lah tapi meureun aya nu bener nama ngan teh ya urang wallahu a'lam teh ulah maksudna datang ka masinikeun soal kos dipasinikeun kajir kos jelema deuk ka Allah kemudian diaromongkeun biasa tah kos kitu mah kajir sadaekna sia ngaromongkeun aing bae ke kajahoan di akhirat beres ini nyahoeun bae nya nah iyalah wala takunu urarek araya anjeun kalladzina qalu seperti jelema nu ngamrong-ngaromong samina wa hum la yasmaun dongengna mah kieu dititahan nurut ka Allah jeung ka Rasulna tapi eta musyrikin teh ngomong ka Kangjeng Nabi kafirin teh ngomong ka Kangjeng Nabi Muhammad maneh teh cenah hayang dituturkeun sebab maneh teh cenah utusan Allah Nabi Allah. Tuh, coba nungis pae. Usai bin Kilab terbunuh. Abu Jahal terbunuh. Sufyan terbunuh.